Assalamualaikum ya Sayyidina Ahlakul banatila logat Sunda we nya da kararasan diburukna Sunda kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabb. Nomor 33 Qisasun tatbiqiyatun. Ari eta buat ngajelaskeun kisah anu bangsa ngakuran jeung kaayaan. Kana kabuktosan sa Sayyiduna dunungan abdi sadaya Ismailu benu Sayyidina Ibrahim, tegasna Kangjeng Nabi Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihima mugi-mugi tetep ka Kangjeng Nabi Ismail sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihima eta tetep mugi-mugi ka Kangjeng Nabi Ismail sareng Kangjeng Nabi Ibrahim assalamu ari kasalamatan. Baron halna midamel kasaean atau halna kacida midamel kasayanana, halna kacida midamel kasayanana biwa ladaihi ka ibu ramana Kangjeng Nabi Ismail. Ayeuna ajengan musonif bade nguningakeun kisah anu berhubungan sinareng katerangan anu ayeuna nuju diararaos ki urang rihal putra putri kedah sae kanu janten Ibu Rahma. Dicontohkeun kana kisahna Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Mantena kagungan Rama namina Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kagungan ibu namina Siti Hajar alaihi salam. Gambaran Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kanu janten ibu Ramana kalintang midamel saena gitu. Walamma balago sareng dina waktosna dugi naon umruhu yuswana Kangjeng Nabi Ismail salasa asyarota kana 13 apane sanatan taun. Waktos yuswa Kangjeng Nabi Ismail dugi kana yuswa 13 tahun ola mangka misaur lahu ka Kangjeng Nabi Ismail saha abuhu ramana Kangjeng Nabi Ismail tegas nama Kangjeng Nabi Ibrahim. Kumaha tah sasauranana Kangjeng Nabi Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ismail teh ya bunaya saur Kangjeng Nabi Ibrahim hai putra pamabget mama ini saestuna mama atanapi ya bunaya hai putra pamabget kami ini saestuna kami eta aro ngimpen ningal kami fil manami dina nuju kulem ini saestuna kami eta azbahuka
kudu mencit kami ka anjeun. Masya Allah. Saur Kangjeng Nabi Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam saur kieu. Jang dina hiji wengi Bapa ngimpeninga rehna Bapa kapiwarangan ku Allah kanggo mencit ujang. Masya Allah. Eta saur sasauranana Kangjeng Nabi Ibrahim ka Kangjeng Nabi Ismail. Tah kumaha reaksi Kangjeng Nabi Ismail? Lamun yang sama saur Bapa sama Bapa ngimpen jeung jurig kudu mencit sama da kumaha. Masya Allah. Silvi sarupa Edi teh apa ngimpi kudu mencit Silvi. Wah. Nah, pangdur madza taro. Pangdur maka kudu ngemut anjeun ma kana perkara. Madza kana naon perkara taro mikir atana piningal anjeun kana emak. Saur Kangjeng Nabi Ibrahim bangawe ku ujang emut-emut. Naon rupi anu dicarioseun ku mama. Perihal ngimpen kudu mencit ujang. Masya Allah. Tah kumaha waleran Kangjeng Nabi Ismail? Qala ngawaler Kangjeng Nabi Ismail, ya abati hai rama abdi if'al ma tu'maru. If'al kudu midamel Bapa atanapi anjeun. Makana parentahan tu'maru anu diparentah anjeun kana emak. Saur Kangjeng Nabi Ismail ye. Nya Mang Rohidin waktos Yuswa 13 tahun dongeng ieu teh. Waleranana Bapa abdi mayakin naon rupi anu kaimpenkeun ku Bapa dipiwarang ku Allah kanggo mencit abdi eta teh leres. Ku jalaran kitu mangga abdi sayogi kanggo dipencit ku Bapa. Masya Allah. Ku sae-saena Kangjeng Nabi Ismail ka Kangjeng Nabi Ibrahim kitu tah atiknya dipencit ku nu janten rahmana siap. Masya Allah. Ku sae-saena Kangjeng Nabi Ismail. Matak Masya Allah sadayana jami hoyong kagungan sapertos keturunan Kangjeng Nabi Ibrahim. Ku jalaran kalintang saraena solehna. Contoh Kangjeng Nabi Ismail. Nya ngimpen Kangjeng Nabi Ibrahim kedah mencit Kangjeng Nabi Ismail keresa Kangjeng Nabi Ismail dipencit keresa. Masya Allah. Lamun urang mah komo atuh dititah umbah wadahnya lananya atuh pangmantosankeun macul di sawah itulah beberes bumi gitu silpi maknya teu keresa dali dipencit itu nya. Masya Allah. Itu ku berhasilna Kangjeng Nabi Ibrahim gitu ngadidik anu janten putra tug dugikeun ka tumbuh besar walaupun nembe 13 tahun janten murang kalih anu soleh. Masya Allah. Ku berkahna sae nu janten rama Kangjeng Nabi Ibrahim teh jeung sae didikan nu janten rama jang elek gaduh putra anu soleh rupina Kangjeng Nabi Ismail bahkan kawan keturunan anu luar biasa. Bahkan janten raja dunya raja akhirat kagungan sapat dunya sapat akhirat nyata Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innal hasanati abai turisu ilal abnai. Saestuna pirang-pirang kasayan anu janten ibu rama eta teh sok netes kanu janten pala putrana. Sae kangjeng Nabi Ibrahim, maka kasayanana netes ka kangjeng Nabi Ismail. Sae kangjeng Nabi Ismail, maka netes kasayanana teh ka keturunan-keturunanna. Nah nyata nu ngarundai ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dina albar janji tiknya diuningakeun keturunan kangjeng Nabi mah henteu kakeunaan min sifahil jahiliyah. Teu kakeunaan ku pagawean, ku ucapan, ku pategadan anu sok dilalakukeun ku jalma anu bangsa bodoh zaman harita. Nyata murtad musyrik atanapi ikut-ikutan ngalakukeun kalakuan-kalakuan anu dilarang ku agama. Estuning keturunan kangjeng Nabi mah disucikeun tina pagawean, tina ucapan, tina patekatan-patekatan anu mempar tina agama. Walaupun harita teh patrah nabi, patrah rasul, janten teu aya anu nyebarkeun perihal anu berhubungan jeung katerangan agama. Nabina tos pupus, rasulna tos pupus. Nyata kangjeng Nabi Ismail. Tapi ajaran kangjeng Nabi Ismail turun temurun. Nyata anu nyanakna teh keturunan anu nyambung ka kangjeng Nabi. Itunya mode dina silsilah keturunan kangjeng Nabi teh sakira urang bacanya ti kangjeng Nabi nasab kangjeng Nabi tinu jihad ramana nyambung ka kangjeng Nabi Ibrahim sok sareng tarikan Rahmanirrahim eta ngajelaskeun kangjeng Nabi sallallahu alaihi Abdul Muthalib. Masya Allah. Sadayana henteu kakeunaan ku sifat min sifahil jahiliyah. Janten ajaran kangjeng Nabi Ismail teh turun tumurun kanu janten putrana, kanu janten putuna teras gitu. Nalika zaman harita atik anu disebat zaman jahiliyah di Mekah
walaupun aya ajaran Kangjeng Nabi Ismail seueur anu teu ngalaksanakeun kana ajaran Kangjeng Nabi Ismail, bahkan bertentangan jeung ajaran Kangjeng Nabi Ismail. Di antawisna ngalakukeun nyata sipahil jahiliyah, kalakuan-kalakuan anu dilakukeun ku jalma anu bangsa belegu, bodoh, bahlul, tidak tahu akan pelaturan agama. Bahaya. Model contoh zaman harita kitu dedila, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Tak kusabab sistem nasaha anu kuat nu sakti nya, nu wanian, anu buas, anu harak, anu telenges gitu. Kadituna loba rezekina, loba anak buahna, manehna anu kawasa. Anu mepele hekmah, anu sieunan gitu. Anu teu boga nanaon geus ditinas. Ku sabab kitu maka zaman harita sistemna teh perang we gitu, garelut gitu. Silih paraehan, silih arah. Mata teu aman gitu. Tah keturunan Kangjeng Nabi Ismail sataca lahir Kangjeng Nabi henteu ngalakukeun kitu. Kitu teu ngalakukeun. Aya hiji suku namina Quraisy disesepuhan ku Said Abdul Muthalib eyangna Kangjeng Nabi. Tah henteu ngalakukeun kitu. Kitunya Said Abdul Muthalib. Tuh anu lain mah tang ngalakukeun kalakuan-kalakuan jahiliyah. Pangna Said Abdul Muthalib teu ngalakukeun ku jalaran megang teguh kana ajaran Kangjeng Nabi Ismail. Itu dedilanya dongengna. Dulu zaman jahiliyah harita awewe jeung lalaki bebas. Nu penting mah bogoh pada bogoh kitu tik. Dulu aya sernud, aya seredet hate, hayang lakian di mana saja, kapan saja, entot teh kitu tik. Teu jauh beda jeung sato. Tuluy lamun teh boga salaki pamajikan, asa teu apaleun nih salakina atau pamajikan, atawa ngamangakeun nih ceuk salakina, hayang heuncet pamajikan urang mah monggo. Dientot teh. Gitu, masyaallah. Tah satuina najan teu ridoeun tapi hayangeun, dipaksa mata loba pasea. Garelut tuluy antar qabilah mun aya nama antar kelompok gitu. Nah, parerah. Tuh, masyaallah. Tah, keturunan Kangjeng Nabi Ismail anu ngarunai ka keturunan Kangjeng Nabi mah teu kitu. Terhindar tina pagawean anu bangsa bodoh, jahiliyah. Itu sistem ekonomi, itu keamanan, geus kacau. Itu sanes teu tiasa calistung maca nulis ngitung tariasa. Itu bari sada usaha itu. Tangan usaha nu jahiliyah teh. Tuh. Tah. Lahirlah Kangjeng Nabi, diangkat Nabi, Kangjeng Nabi diangkat Rasul, Kangjeng Nabi Mekah anu jahiliyah sabada diutus Kangjeng Nabi jadi nabi jeung rasulna Allah jadi robah. Gitu. Ku sumpingna Islam anu dicana ku Kangjeng Nabi ka Mekah. Jadi urang Mekah nampi kana Islam. Ku sabab disebarkeun ku Kangjeng Nabi. Jadi urang Mekah jaradi we jalmi Islam. Ku sabab nyepeng Islam, jahiliyahna leungit digentos ku kalakuan-kalakuan dina Islam. Gitu. Masya Allah. Jadi tukang bobok, tukang tarok, tukang aliang-aliang orok gitu. Mulai weh laleungit gitu sakudak sakedik. Kanten tos nampi kana Islam. Tos nancep imana, nancep kaislamanana, berarti yakin ka Allah jeung cinta ka Rasulullah apa kana pelaturan. Tah teu aya gitu.
itu anu namina pagawean jahiliyah termasuk perabidan gitu silpi jual beli jelema abid gitu amat teu aya gitu ku ayana Islam sabab Islam nganjurkeun kanggo ngamerdekakeun jelema dibebaskeun dicontoh ku Kangjeng Nabi meseran abid nya dibebaskeun ku Kangjeng Nabi supados jadi jami merdeka tuh maka pahalana gede tuh Masya Allah. Jadi zaman jahiliyah aya perabidan jeung aya peramatan abid pikeun lalaki anu dijual belikeun amat awewe anu dijual belikeun ku ayana Islam jeung nampi kana Islam abid jadi leungit digentos ku Islam Masya dan nu nyanakna Kangjeng Nabi jami sampurna tuh matak duikeun ka ayeuna bahkan ka poe kiamah moal aya perabidan jeung peramatan Masya Allah. Tapi barudak walaupun ku Islam teh dibeberes kehidupan teh supaya ulah kacau aya we anu hiri dengki jael kaniaya ka Kangjeng Nabi nya tuduikeun ka Kangjeng Nabi ngalih ti Mekah ka Madinah teh ku jelema anu syirik bidik jael kaniaya anu hasud anu dolim ka Kangjeng Nabi tuduikeun ka wantun bade maehan teh nya hikmahna ngalih Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah sateu acan ngalih Kangjeng Nabi diisrokeun jeung dimirajeun heula ku Allah eta teh menjelang 1 tahun ngalih ti Mekah ka Madinah tah ti Madinah alhamdulillah Kangjeng Nabi nyebarkeun agama Islam nyampe ka sakabeh pelosok dunia itu tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota, tiap-tiap negara di mana baik sakapir gitu kumaha pendudukna Islam aya gitu tuh gitunya Masya Allah. Nah itunya barudak taya berkah saena Kangjeng Nabi Ismail kasayanana teras ku Gusti teh ditetes-teteskeun ka kulawargi Masya Allah. Contoh ieu if'al matu maru Bapak lamun eta piwarangan Allah Bapak kedah mencit abdi saur Kangjeng Nabi Ismail neng sama mangga abdi ridho lillahi ta'ala dipencit ku Bapak itu Masya Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin satajiduni sin lebat kana fiil mudhari disebutna sin tanfis satajiduni mangka bakal menakan itu mangka sakedap deui bakal menakan anjeun ka abdi nya bapak ka abdi sakanya Nabi Ismail insyaallah insya mugi-mugi ngersakeun saha Allahu Gusti Allah eta minas sabirina ti sapaline jami anu sabar kabeh bapak ulah ringrang ulah hariwang ulah mangmang mangga laksanakeun pencit jisim abdi da ku sabab abdi yakin eta teh piwarangan Gusti Allah mangka Bapak insyaallah bakal tenang maneh ku sabab ningal jisim abdi ku Allah dijadikeun tina sapalina jama anu sabar anu nampi tuh eta teh ku baktina Kangjeng Nabi Ismail ka Kangjeng Nabi Ibrahim nama Yuswa 13 tahun tuh ku luar biasa na Kangjeng Nabi Ismail sae kanu janten sepuh turut kana parentahan Allah mangka dipaparinan keturunan anu soleh jeung solihah zaman harita sabada pupus Kangjeng Nabi Ismail patrah kanabian
nya menjelang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat nabi jeung rasul keturunanana mah teu kakeunaan ku sifat min sipahil jahiliyah teu ulah ilu henteu nuturkeun henteu ngalaksanakeun komo ngaidolakeun jeung nyontok mah kana pagawean-pagawean jalma-jalma anu barodo agama waktu harita henteu misah we di barat minyak jeung cai misah. Masya Allah ku berkahna sae Kangjeng Nabi Ismail ka Kangjeng Nabi Ibrahim kitu teh. Pamtasala mangka turut sasaiduna dunungan abdi sadaya Ibrahimu tegasna Kangjeng Nabi Ibrahim amro rabbih kana parentahan pangerana Kangjeng Nabi Ibrahim Allah. Sabada Kangjeng Nabi Ismail nyaur sapertos nembe mangka teteg manahna Kangjeng Nabi Ibrahim yakin manahna Kangjeng Nabi Ibrahim gitu. Nah maka Kangjeng Nabi Ibrahim siap-siap kanggo persiapan motong Kangjeng Nabi Ismail. Wa aroda jeung ngamaksud Kangjeng Nabi Ibrahim ayat baha kana yen mencit Kangjeng Nabi Ibrahim ibnahu kaputrana Kangjeng Nabi Ibrahim tegasna Kangjeng Nabi Ismail gitu. Tah anu sok padahal Allah marentah ka Kangjeng Nabi Ibrahim kanggo mencit Kangjeng Nabi Ismail teh wungkul ngetes ka Kangjeng Nabi Ibrahim sejauh mana kaimanan kayakinanana Kangjeng Nabi Ibrahim ka Gusti Allah dites ku tesan anu luar biasa kitu teh nyata kudu mencit anu janten putrana. Masya Allah tuh napangna dites ku tesan anu berat gitu pan Kangjeng Nabi Ibrahim pangkatna nabi jeung rasulna Gusti Allah. Tah nabi jeung rasul teh sok dites ku tesan anu luar biasa beratna. Sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim kudu mencit Kangjeng Nabi Ismail. Atuh masya Allah. Anu ngetes anu ditesna nabi jeung rasul. Tuluy deui Kangjeng Nabi Ayub Mang Rohidin dites ku budug anu masya Allah cek sapali kita bamode dina uspur seep pana naon dagingna kulitna nu aya dina salira Kangjeng Nabi Ayub teh anu dikantunkeun teh wungkul jantung nya sareng manahna tuluy ya otak cek bahasa Sunda mah rorongkong hirup itu saur dina kitab uspur teu dina kitab majalis diuningakeun. Tah Kangjeng Nabi Ayub teh seueur bojona teh ti pamajikanna teh seueur. Tah sakaligus eta teh ngetes pamajikan Kangjeng Nabi Ayub. Mana anu cinta sejati, mana anu cinta padati, itu mana cinta japati. Aduh. Gitu kagolongkeun ka cinta mana taneng sama ka Arohidin teh ya. Masya Allah. Atau cinta peleng-pengi jadi peleng-peng. Ternyata sekian banyak isi Kangjeng Nabi Ayub teh wungkul satu yang mencintai Kangjeng Nabi Ayub dengan cinta sejati. Waduh. Sahata namina nyata Siti Siti Maesaro. Aya Maesaro aya. Waduh, itulah tipe istri cinta sejati urang eta Muridin. Ciklana teh cirian ku aing cenah. Masya Allah. Atuh kudu apal alfiah yang menangkeun eta mah. Jurumnya ge can tamat ieu teh kumaha. Nalika istri nu sanes mah geus nyuhunkeun cerai. Ka Kangjeng Nabi Ayub teh kitu teh cerai serahkeun anteurkeun sabab naon jadi sangsara
saus saya partabanana tetik dongengna dina kitab majalis ya uspun nu kapendak ku bapa ya. Nalika Kangjeng Nabi Ayub ibadah wengi, nalika nuju sujud dikta. Iblis laknatullah nah, turun kadunya satuina lebet ka bumi Kangjeng Nabi Ayub. Ditiup ta pelebah inung sampean Kangjeng Nabi Ayub teh ku tiupan ngasupkeun panyakit. Tet karaos tiis tuluy nerep-tep kana salirar Kangjeng Nabi Ayub. Masya Allah. Walaupun nerep-tep dan Nabi jeung Rasul salat teh tuluy itik. Urang mah nya karek ngeong reungit. Can ge eunteup nya Silpi di masjid teh siga anu boga jurus naon menpo. Oh silat. Wah fukpok gitu. Masya Allah. Urang mah dalem mah. Terasa Kangjeng Nabi Ayub. Itu tik salat. Terasa salat, Masya Allah. Tah, tos rengse salat nembe karaos. Asa nerep teh panas. Teras atul kitu tik. Nya sifat kamanusiaanana kaluar. Digaro. Digaro teh sanes mungkin ngeunah kadon bikin atul. Digaro. Tah ku digaro, tah kulitna teh caroplokan biji getih. Walaupun dibersihan ku Siti Maesaroh teh ku bojona nya keukeuh da loba getih tilasna. Teras-terasan ku kalamian. Sehingga panyawat atul cek bahasa kasar namanya ieu mah da muji jati Allah ka Kangjeng Nabi Ayub. Nyata dipaparian gelar Nabi pangsabarna. Tina enggoning nandangan panyawat nya buduknya geuleuh jeung sajabana. Jeung hoyong nembongkeun Kangjeng Nabi Ayub teh kagungan bojo anu cinta sejati teh. Tah kapalang tah iblis teh ti geus ngagoda Kangjeng Nabi Ayub teh disangkana teh deuk eureun ibadahna teh. Kadon mungkin mantep ka Gusti. Tuh paneng sama karek nyeri cingir ge. Nah teu ngawas nyeri cingir cenah tuh. Masya Allah, tilas naon? Tilas dilemot. Wah. Kangjeng Nabi Ayub tuluy beuki caket ka Gusti dan Nabi jeung Rasulnya dipaparinan kakiatan cinta Allah luar biasa. Teu karaos bila mana ibadah teh. Nya matak terasa ibadah. Cek iblis aduh suka teh deuk eureun cenah ibadahna eta Ayub kitu. Tah ayeuna urang leungitkeun hartabanana. Dikuriling ti hartabana Kangjeng Nabi Ayub teh lamun di Sunda mah nya dikawit sawah gitu, kebon gitu. Teras hartabana naon dikuriling, diberean panyakit. Gitu sehingga gandrung anu dipelak teh henteu jadi anu bade ala di ala oge langsung kena ku musibah garing teu tiasa ka. Wah pokoknya segala rupana teu ka Allah sehingga teu panen. Sedangkan Nabi Ayub teh pan raja nya. Tanaon rupi rezeki kagungan Nabi Ayub teh sanes diampihkeun ka bumi na nyalira tapi dibagikeun ka rakyat. Itu dibagikeun ka rakyat. Atuh panyawat beuki parna atabananya raruksa ka kanggo berobat teh Kangjeng Nabi Ayub wapur aja menta aneh kitunya lamun zaman ayeuna mah ka rakyat naon henteu nu anjeunna diicalan kanggo berobat teh walaupun Nabi jeung Rasul itu sifat kamanusiaanna aya jeung ieu teh jang contoh kanggo urang. Kulami panyawat teu damang wae diicalan septik. Salirana biji kaangse bau jeung geuleuh. Hartabanana seep. Bojo-bojona geus kalalabur kabeh. Kantun hiji. Siti Maesaroh teh. Kalintang geulisna tara nemongkeun orat ceuk pariposa rambut salamar ge tara katempo. Ku sabab tos teu gaduhna naon eta Siti Maesaroh teh nya. Hoyong ngalandongan Kangjeng Nabi Ayub. Naon? Jeung hoyong maparinan tuang leuweut Nabi Ayub walaupun teu tiasa tuang leuweut. Salirana teh agung ti.
Itu ngan Agung teh lamun nage kitu salirana teh ngagibeg praklu bilatung jadi Agung teh ku bilatung gitunya memang cek dina Aqidatul Awamanya aya bahasa Nabi jeung Rasul itu mah dipaparian panyawat abot ya gitu sadayana ge ka khofifil maro di paparinan panyawat anu enteng. Tah maksudna teh panyawat anu enteng teh walaupun cek urang mah abot gitu buduk sadayana seep munguh Nabi mah jeung Rasul enteng itu enteng da eta mah dunya. Nah pang bisa enteng da geus ka Allah sagala rupana enteng cek urang mah panyawat berat da urang mah teu ngait ka Gustina kitu teh. Tah aya dina Aqidatul Awamnya aya geuning betna khofifil maroti. Tah enteng panyawat kitu teh. Kangjeng Nabi Ibrahim ge dites kanggo meunceut kangjeng Nabi Ismail yang urang mah luar biasa berat tapi munguh Nabi jeung Rasul mah enteng da titahan Gusti Allah. Tah Masya Allah cariosna tah silpinya istina sadayana geus kabur atabana geus seep jang dina hiji waktos jang mun aya tuang leueut sadi dinten teu aya sifat kamanusiaan tanpa sepengetahuan Kangjeng Nabi Ayub eta Siti Maesaro ngagunting rambutna digunting tik salamar dijual ka ulang lemur sadayana ge hoyong naon sabuna rambutna teh siga mutiara mengkilap wah harita dihargakeun jeung harga pang mahalna jaman harita eleh ku salamar rambutna Siti Maesaro cariosna langsung bari barang canakna naon Kangjeng Nabi Ayub teh heran teu boga nanaon tapi loba nanaon ditaro si mana nangis Kangjeng Nabi Ayub teh teu dituang teu dileueur sabab rezeki hasil ngajual orat nyeta rambut walaupun geus diteuteuk orat diserima. Tah eta berarti meureun dongengna aya anu tukang ngajual buuk teh eta nyantingna so aya geuningan ngicar rambut kusut geuningan ngalangku ka bumi bisusi cik bumi bisusi teh so bisusi teh aya rambut khusus ngantina heuncet cenah eta mah baok cenah ayeuna Masya Allah. Nah itu tug duikeun ka diusir da bau tik dia sangsaranya bau nya rakyat teh rupa-rupa aya anu karunya ngan aya kamampuhan jeung rumasa dipasian wae ku Kangjeng Nabi Ayub aya deui anu ceuk bahasa kolot mah tah aya dongeng nya eta nulungan anjing kadempet teh kitu talana anjing sukuna kadempet geus dilogorkeun supaya sukuna bisa diangkat bisa bebas lain nuhun kado ngagogok jeung ngegel tah aya deui nu kitu wantun ngusir diusir diakod eta nya ku Siti Maesaro Masya Allah da lemur itu ieu teu nampi da ka hiji rujit kadua bau ka leuweung Masya Allah teu ngadama bumi teu ngadama naon hicimpene dina hanapeun tagakai mung sata acana milarian dang daunan kanggo janten amparanana nya milarian daun anu tiis karaosna tiis jeung teu rapet lamun di urang mah di urang tanu tukang ngalanoan so apa nyata ku daun cau gitu pan tiis daun cau mah nya nah tuh itu rapat oke ku daun cau tah mata paribasa rahut di Morhidin buru-buru cenah ubaran ku getah cau lain ku getah nangka ku getah cau rapat ge nya gitu tah eta ti Kangjeng Nabi Ayub teraseh ibadah ka Gusti. Nah, salat pan aya gerak dina salat teh murah bilatung. Nangis atau salat teh Kangjeng Nabi Ayub. Pangna nangis ku saha aya bilatung murah dina salirana. Bari dicanak lain di lain di kitu. Lain dicanak rezeki maneh mah lain dina taneuh tapi dina awak kami. Tapalkeun deui ti. Masyaallah. Tamatak panyawat abot kanggo Nabi mah
kahopipil marodi seperti panyawat nu enteng Masya Allah enteng eta panyawat menguh Nabi jeung Rasul tidinya munajat ka Gusti sasarengan Nabi Ayub sareng Siti Maesarah nya dipaparinan keterangan di Allah lewat malaikat Jibril supados dilandongan kangge Nabi Ayub tapang dipapari landong ku sabab tesan ti Gusti dipapari musibah cek urang mah sakitu luar biasana nyapa nyawa harta banda seep tah dijalani kalawan sabar jeung beuki caket ka Gusti Allah nyata landongna teh buah dalima itu buah dalima tadina kitab An-Nawadir nya kateranganana perihal buah dalima teh tuluy dina kitab Mujarobat Adairobi damelan Said Ahmad Adairobi tah tata cara ngadamelna ti kawit kulitna buahna caina daunna kulit tangkalna akarna sur kamanfaatanna dilandongan dikuruyuh teh simsalabim nya dilandongan harita ngajereg-jeg harita tah nyata syariat disebutna tah sabab supaya jadi pepeling kanu apa eta dongeng panyawat mah gampil eunteu nek rada lamat kanggo ngadamangkeun nana itu nyata supaya jang jama isama kulami kitu teh ngiparatan dosa jeung ngetes ka sabaran damang deui ti damang kasep deui waduh nya atuh Masya Allah nya damang kasep deui tah berjanji cek basa ayeuna mah Kangjeng Nabi Ayub ka Siti Maesarah tidak akan menduakan dan mentigakan lagi Siti Maesarah cuma Siti Maesarah istri Kangjeng Nabi Ayub cinta sejati teh tah Masya Allah da geuningan isi nu lain mah wungkul cintana teh cinta japati pan japati mah eunteup teh bila mana aya jagong nu diaurkeun nya aya dahareun karek kukuk bisa rarada recet teh dahareun mah gitu geus eueuh mah deuk ditewak nu bogono keleper hiber ka mana atau cinta padati bajuna teh lamun teu lamun alim didorong dinunduruk tuh maju sorangan padati teh roda gitu lamun dinunanyak mah panan kudu didodorong gitu. Nyata kudu diwowoy ku rezeki kudu dipuji lamun teu kapuji teh geus bendu gitu cinta padati itu mata sobat loba nu cilaka cinta japati jeung cinta padati mah bedena cilakana teh ku channel di kalapaan selawe 25 guna geno bapaan awe zaman ayeuna itu akibat cinta eta cinta padati jeung cinta japati Masya Allah cinta sajati mah da bijilna hatina hate anu suci menjaga tina channel di kalapaan gitu tos atuh cariosna yu cenah urang kalemur deui gitu urang nyebarkeun deui parentahan Allah ka umat wah kalemur deui ningok kasep nya gagah deui Masya Allah nya ngadakwahkeun deui nya sakumaha anu kedah didakwahkeun ku Nabi jeung Rasul ti Allah nya ti nol deui ngarintis Kangjeng Nabi Ayub teh perihal nya perihal karajaan dan Nabi jeung Rasul atuh jeung berkah sukses tina cobaan ti Gusti Allah sabar teh wah teu lami bunghar deui tah Kangjeng Nabi Ayub jeung langkung kasep bahkan kabungharanana ngelehkeun kabungharan ti payun tu berkahna sobar nampi kana musibah ti Gusti Allah beuki caket deui ka Gusti jeung teu cicingeun ikhtiar rupanya nyawat di landongan
aya nu nyeri teu dibalas justru ku sobar ngalih eta kolot baheula mah aya paribasa di Sunda dicanak dina dongeng eta teh nyaeta ilmu cibarusa batu riweuh ieu mah misa itu kan bae batu nu riweuh urang mah misahnya ketan Gusti we kanjeng Nabi Ayub Gus Bunghar Gus Kasep bahkan Bunghar luar biasa Kasep lagi nambian eta mantan-mantana tik wah dararatang doi tika doi cenah abdi itu Masya Allah itu tari cewek matre mah cewek matre nah gitu teh gitu Masya aya opieun deui mah nya aya tempueun deui mah jujul cenah akang atuh abdi teh ti kapungkur ngantosan akang teh da akang teh aya wae ka bumi atuh cenah abdi teh kabur teh lain ku sabab ngewa atuh da abdi mah peryogi wes Masya Allah hayang dikawin deui ti kabeh kumaha ku Kangjeng Nabi Ayub ditikah henteu sabab Kangjeng Nabi Ayub nyaeta hoyong kagungan istri anu cintana sajati geus aya nyaeta Siti Mansah ngaruna nya Ibu Ramana anu sakitu saena ka Gusti keturunan anu sarara Kangjeng Nabi Yakub gaduh deui putra Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Yusuf gaduh putra Kangjeng Nabi Daud gaduh putra Kangjeng Nabi Yusuf terus nyata dugikeun ka Kangjeng Nabi Ismail alaihissalatu tah aku berkana ngaji teh urang teh dicitak sugane jadi istri anu sholihah gaduh cintana cinta sejati tenang salam Masya Allah tah matak tina kisah-kisah Nabi jeung Rasul anu diuningakeun ku para ulama dina Quran dina hadis dina pideuh para ulama seueur paribahasa anu diadopsi anu dicana ku sepuh baheula urang Sunda perihal rumah tangga diantawisna rumah tangga mah cenah ulah nyaah di daging teu nyaah di tulang gitu ti ai keur Bunghar cek da dilatih palae naon palae bakakak palae ngadengkak cenah kitu da keur Kasep keur ngora keur usahana maju cek salakina teh amah hayang nuang bakakak bari ngaraosan nu ngadengkakna monggo bade di kamar bade di dapur wah gitu pelebahe goreng patut sangsara teu bisa usaha cereikeun cenah kitu tah eta teu nyaah di tulang nyaahna di daging ai keur Bunghar keur Kasep nyaah aya sangsara mah hayang diserah tah teu meunang eta mah sanes cinta sejati tapi cinta padati itu tah sangka kitu ngawas teh awewe mah nya tuh panjang amang nyarios yeuh nya meh ngarartosekeun kitu da kitu tade dila silpinya nah sami pamegat kitu Arohidin ka pamajikan teh ulah nyaah di daging henteu nyaah di tulang ari keur siga biola mah boana euy RB na rorompok bekokna waduh keur ngeusi mah neuner nenena oge waduh masih kena naronjol ka hareup teu ngableh ka hanam bibirna masih kena Masya Allah ucuy kareueut sigana teh anu semu-semu cayan teh nya wadah aduh itu keur mejeuna ngeunah we komoreun cemasna we yayang sayangku we mamah nyebut ge palebah geus pewat eot aduh kamana ayatnya Masya Allah kamana triplek Masya Allah dah bios nyanung geus teu ngeunaheun aduh Masya geus kan keteluk cenah aduh
tekeng saya nama kecuali lamun diizinan mah nggak pilih bade nikah deui mah komo jeung maksa mah kudu nikah deui nya urang teh mung ge maksakeun itu mah rohidin itu mah entang dah gitu teh teh tina dongeng nabi jeung rasul saparipawas kolot baheula teh da kolot baheula mah ari ngaraji atuh ngajina teu lila pangaosanana teu mode zaman ayeuna sapoe gini aya 5 nanya poe anu mati sapoe uyuhan kana ceulina teh ararasu kawadahan baheula mah pangaosan teh saminggu teh bagi duaan nu muka pangaosan teh beri sakedap tapi mantap kana hate nya da luar biasa tuh ulama baheula sarareukeun nya pangna bisa seukeut itu da mareurih atuh matak jadi peurah karena gitu karena segala rupa tak seueur paripaos nya bararijil tina kisah-kisah nu diuniakeun ku ulama model model kudu nyaah di daging kudu nyaah di tulang nya keur geulis keur kasep keur sangsara atanapi beunghar sangsara ge kudu pikanya gitu masyaallah tak gitu tah barudak ieu dongeng tah eta maparikeun teh ka nabi jeung ka rasul tuh kakangnya nabi ge seueur cocobi ti Gusti da kusabab pangkatna nabi jeung rasul cocobana oge anu luar biasa kakangnya nabi ge diantawisna nalika satos Isra Mi'raj tiknya anu asalna disebatna ge al-amin jama anu terpercaya jama anu bener gitu saatosna nyarioskeun Isra sang Mi'raj pan seueur anu nyebat gede bohong bahkan kakangnya nabi wantun nyebat gelo wantun kakangnya nabi nyebat ngayang-ngayang dugikeun kangjeng nabi pan seueur anu ngabuli nya anu nyemoohkan anu ngucilkan termasuk nimulan ngaganggu termasuk deuk maehan itu seueur cocobina salajengna wa fi hadhihi sa'atir rahibati tadzakkara sayyiduna Ismail taya ge kangjeng Nabi Ibrahim kedah mencit kangjeng Nabi Ismail teh wungkul nyoba Allah ka kangjeng Nabi Ibrahim nyoba maknya atuh jelema kudu dipencit ku jelema mencit jelema bari eta teh putra kitu bari kangjeng Nabi Ibrahim teh nabi jeung rasul nyana pelaturan ti Allah diantawisna teu kengeng kitu nah ieu teh kudu dilakukeun saparentan Gusti berarti beda atuh jeung parentahanana tah kusakitu ieu mah wungkul nyoba ti Gusti Allah ka kangjeng Nabi Ibrahim gitu jeung hoyong nembongkeun ka kawasan Gusti ka kangjeng Nabi Ibrahim wirehing mantena dipaparean putra kangjeng Nabi Ismail teh putra anu kalintang solehna anu ke bakal ngarundaikeun keluarga keturunan anu saroleh bakal dipaparinan keluarga jeung keturunan anu janten nabi miwah rasul akhir zaman nyata kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arada jeung ngamaksa dia kangjeng Nabi Ibrahim ayat baha kana yen mencit dia kangjeng Nabi Ibrahim ibnahu ka putrana kangjeng Nabi Ibrahim tegesa kangjeng Nabi Ismail wa fi hadhihi saati jeung eta tetep dina ieu waktos arahibati anu kacidakeungna mencekam tah nya atuh deuk motong putra tazakar ngelingan sa sayyiduna kitu dunungan abdi sadaya Ismailu tegesa kangjeng Nabi Ismail umahu ka bojona umahu ka ibuna kangjeng Nabi Ismail pakola mangka ngadawu kangjeng Nabi Ismail ya abi karamana kangjeng Nabi Ismail ya abadi rama abdi hakim ribati hatala autoriba ya abadi rama abdi hakim kedah nguatan
anjeun ribati kana nalian abdi hatala ad-dariba sehingga ulah motah abdi waksib jeung kudu mukakeun anjeun aniti abdi siabi cenah kana acuk abdi itu hatala yusibaha saingan teu ngeunaan kana siap naon sayun hiji perkara mindami tina getih abdi patarohu umi gitu patarohu mangka ninggal ka Kangjeng Nabi Ismail sa umi ibu abdi salajengna Kangjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam nyarios kanu janten ramana kumaha nyariosna bapak nalika engke bapak bade motong abdi mat abdi teh talian cenah ku bapak cing tarik eta talina supados abdi teh henteu abrug-abrugan wah tuh diponcit eta salajengna bapak kedah mukakeun gitu kana angwan abdi supados angwan abdi teh henteu kakeunaan ku getih anu ngocor tina beuheung abdi kusabab kitu acuk abdina lah berarti Kangjeng Nabi Ismail teh nyuhunkeun acukna mah dilaan we lah janten anu katinggal teh salirana gitu patuanganana tonggongna kalung supados acukna teu kenging ka kotor tamatak tina ieu dongeng teh barudak nya kusabab engkena teh ngajang ngelek janten ibadah kurban ya ibadah kurban ku jalaran Kangjeng Nabi Ismail nyuhunkeun kitu matak dina motong kurban baik onta sapi salajengna domba atanapi embe kitu nya kedah tarapti tina sapaleuna tarapti teh anu deuk dipotong teh kudu rilek sapertos raosna Kangjeng Nabi Ismail kudu rilek lamun teh mah satona teh ulah tegang gitu nya ulah tegang ulah cina ngamuk gitu cina rilek eta teh kudu bisa jalma anu bade motong jeung timna mata kudu ku ahlina matak seueur doa-doana anu kedah diaos sateu acan motong kurban supaya satona rilek tuluy timna oge ngeunah dina ngurusna tuluy atuh bila mana dipotong teh ulah aya musibah sapertos perah bedogna locot itu mah rohidin itu nalika motong teh tuluy can pararotong urat badag jeung urat lemurna ari luka mah geus ngocor getih mah geus ngan bedogna locot tuh sedengkeun pan motong teh teu kenging 2 kali kudu sakali kresel buntung kabehanana urat badag jeung urat lembut teh ieu mah luka geus bijil getih geus tapi locot gitu urat-uratna can putus tuh digeresakeun deui tah kadua kalina mah sarua jeung motong bangke najis tah masyaallah tuh aya doa-doana tuluy kalakuan anu mencit lamun teh mah goreng akhlakna mode sok ngabauan namina ku kalakuan goreng sok ngabauan batur kumitna dolim hasu jeung sajabana sakan ulah tepa kitu pia bedog nu dicekel tuluy beusi nya bedog teh antel kana sato nu dipencit bau urangna kitu mah itu nah jadi bau daging teh gini nya gampil bau tuluy teu manfaat dipasihkeun teh lain di parasak model dibeuleum di naon gitu
diingkeun we sehingga buta tayan atawa daging teh loba tapi nggak bagi kenana teu bener teu manfaat anu dibere ulah aya doa-doa mata kudu ku ahli nage mata dina fikih aya bahasa nitipkeun kurban ka jelema anu ahli motong kurban ya kajengan lah itu nu apa ilmuna meureun itu tah itu kadenya mata baheula mah teu sembarangan tukang motong teh nya tuh asa pada urang santri ajengan geus ku urang potong henteu sagede karumasa baheula muhun abdi teh apa karena keterangan mah tapi karena praktek tuh bisa tak sok diserahkeun kitu kanu tiasa anjeunna ngahadiran di dinya bagian ngadoa jeung ngatur-ngatur nu sanesna itu baheula mah masyaallah tos tuluy di talian cing pogu eta talina bisi keur motong teh locot cokorna Marohidin kayak kumaha ngamu waduh tah itu seueur ginian dina videonya uri puncit kikeresel talina locot wah abrag-abragan tah cing pageu gitu satuluina sangkan ulah kakotoran anggoan geuningan nyata mun sato mah Mang Rohidin pakaianana teh kulit jeung bulu tah sangkan ulah kakotoran nya ditutupan ku kain kitu tah Rohidin matak dina kurban aya kain bodasnya diamparkeun kitu bisi getihna teh ngecret kana kulit ngecret kana bulu gitu itu tak tuluy gini nu motongna sangkan eta getih tong mecretan atanapi ngalamokotan sirahna si bedog teh nalika eta getih muncrat nyebrot ditagenkeun dihalangkeun komo aya di sapaya daerah mah milariane dangdaunan motongkeun naon dihalangkeun kitu mah supados eta getih teh tong urat aret eta teh aya dongengna model kainnya disimutkeun teh kitu tah dongengna nyata nyanak tina kahoyongna Kangjeng Nabi Ismail ka Kangjeng Nabi Ibrahim gitu lain ngayang aya matak dina kitu paham ahli sunnah wal jamaah mah ngaos teh aya ilmu kiasnya mantek maani aya bayan masyaallah gitu salajengna patarohu ummi wayastada jeung banget naon huznuha sedihna ummi Kangjeng Nabi Ismail nyarios kitu teh nu janten ibuna nya Siti Hajar sedih we masya inung najan kumaha ge inung anu ngandung 8 bulan gunagen terakhirna perjuangan indung teh ngalahirkeun antara salamet jeung maotna waktu ngalahirkeun waktu heunceut sagede kitu anu biji sagede Sopi itu atau sagede dedila waduh 10 kilo nu dikaluarkeun karek ngising oge geuningan rada badag meusan we mata merah bukan karena marah pipi beureumnya tuh gitu kecelik teh segede kaleci geus babatan komo ieu mah ngaluarkeun jelema heunceut sagede kitu nu dikaluarkeunana hampir 3 kilo atuh kumaha aya suku aya leungeun ka kawasan Gusti nya matak tidinya finalna istri babakti kanu jadi salaki antara salamet jeung maot maka kanggo jamaah Islam bagja lamun teh mah eta isi anu ngalahirkeun maot masyaallah budak nama salamet dedila ibu nama maot syahid dah gitu bigoeri hisabin maya hisaban
ngan saidna said akhirat wajib diibakan diboehan disolatan jeung dikubur. Itu buruhanana teh Masya Allah buruhanana teh eta gede lamun salamat maka dosa-dosa eta awewe anu berhubungan ujung salaki itu atik lamun atik teh sok wah gitu toh ngahao polotot komo jeung sok rada nojer segala macam ngomongkeun salaki tah begitu brol gitu keluar budak mangka keluarlah banyak dosa eta awewe itu bukan nyen dosa teh pan awewe minangnya itu mata kudu minang kereuneuh minang ngajur itu hati Masya Allah itu hah mata lamun teu kereuneuh jeung ngajur wae teh jadi dosa teh ngendap dina awak eta kariwang mungkin loba dosa awewe mungkin poe katena bila mana poe katena dosa gede ge bisa wani ngalakukeun itu nya hidup awewe anu daek kereuneuh jeung ngajur wae gitu masya tah eta atuh sedih eta Siti Hajar teh wakro jeung kudu ngaos anjeun ala umi cenah ka ibu abdi assalamu kana salam bapak pangaoskeun we salamna ti abdi ka mama mama salamna tuh ti budak nu deuk dipencit teu sedih kumahanya wa in raeta jeung lamun ningali anjeun anturoda kana yen diuihkeun deui anturoda kana yen nguihkeun anjeun komisi kana acuk kurung abdi alaiha ka umi papal maka kudu midamel anjeun lamun teh mah abdi beres dipencit apanan acuk abdi teh dilaan berarti teu kagetihan jeung kakotoran kunanaon berarti bersih seperti henteu aya nanaon mangga ieu acuk abdi sangakeun ka emak fa inna zalika fihi tasliyatun liqalbiha fa inna zalika mangka saestuna kitu turadu komis itu eta tasliyatun ngabersihkeun ngahibur atau nganetralisir liqalbiha kana manahna umi wa dzikra liwalidiha kitu wa dzikra jeung pangemut-ngemut liwalidiha ka kitu putrana umi tah bila mana disangakeun diacuk teh dengan keadaan putih bersih taya kokotor engke bakal bungaheun manah emak teh nah bungah kusab meureunan teu jadi dipencit teh da buktina bajuna oge bersih kadituna lamun acuk ieu dipasihkeun supados janten pangemut-ngemut kanggo emak gitu supaya emutan anak manahna teh langkung emut kanu jantan putra. Tah ieu teh barudak di Sunda ieu. Aya katerangan ieu sok dianggo we. Bila mana aya nu maot kitu ti ieu lain dipencit nu maot. Pak sok ningalkeun acuknya silpi maot ningalkeun acuk. Tipi miti tiung, baju luar, kutang, selempak, cangcut, celana panjang, sarung ningalkeun. Termasuk lalaki kopiah, baju, sarung, selempak, kaos sok ditinggal. Tah eta teh sok dipasih-pasih. Gitu. Tah sae masihkeunana kajami anu aya hubungan baik karabat maupun hubungan batiniah. Model karabat mah gitu kawargi supaya emut ieu teh ti almarhum ieu teh ti almarhumah atanapi aya nu hubungan batiniah solat sobat cek dadila teh
ih ieu teh acu pamasian Neng Salma geus teh itu emut nuju ngaos jeung Neng Salma teh abdi mah bobo Neng Salma mah we nakeun we kusabab socana diganyel gitu masya Allah itu masya Allah itu supados janten pangemut ngemut tangkena supados di Arab-Arab emut dina dinten pupusna eta anu pupus enak teh geus dugi kana waktos pupusna anu pupus masih anak acup ieu dietang geus sataun dah haol disebutna tah itu tah naon rupiah anu dilaksanakeun ku sepuh kapungkur tetebih eta teh tina katerangan para ulama anu nguningakeun katerangan tina agama diararango itu mata teu kengeng urang ngalepat-lepatkeun naon rupi pada melan kolot baheula sateu acan diperdalam heula itu ulah ujug-ujug kolot baheula mah da motivasina teh nyaah nyaah ka keturunan jeung sieun salah tah kusab sieun salah parentena teh sok ngupingkeun ka jami-jami anu terang kana sakumaha pelaturanana ka ulama gitu. Tuh masya Allah matak teh anu saralah pasoroahu ala jabinihi tah ke dongengna diteraskeunnya ngalogata sakedik amang teh ngacaprukna panjang kene wayahna hiji deui